warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa taqwah. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimul ulama wa zu'ama, para kiai, para kasepuhan, sesepuh taman manakiban, Bapak Ketua DKM serta reng-rengan, bagi para pengurus LDTKN, GMPS Ibu Bella, sadayana anu mulia, pengatur lagu, penata acara, anu perceka sarta weksa, penyelenggara manakib anu berbahagia, ibu-ibu anu satuhu, bapak-bapak anu satya. Alhamdulillah binarengan fadlna Allah dina sareng ayeuna simkuring tiasa bersilaturahmi, yang jauh didekatkan, yang dekat diakrabkan, yang akrab dimasyarakatkan. Insyaallah kami urang sebagai ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah parantos mesra, maka cek urang ieu mah cenah kacai jadi saleuwih kadara jadi salogak sadedeuk saegeus sabobot sapi hadean. Kade bisi sapi ngajur. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sehingga sekata saling asah, asih, sareng asuh. Eta namina silaturahmi, insyaallah paris panjang yuswana, bapak rezeki. Arayok panjang yuswa, silaturahmi. Ngantong panjang teuing bisi batur geus maranaon urang hirup keneh. Sareng insyaallah bakal gampang rezekina. Nah, daripada soge, insyaallah payah silaturahmi teh, maka bakal bogaduh dulur. Ya, sering wangsul ti dieu panginten priyogidu doa. Ibu bapak rahimakumullah, simkuring moal bade manjangkeun bubuka sejak irit wancing hemat saat langsung bae terjun menuju kana materi ngaji. Dina raraga isi khidmah ilmiah sah ayeuna insyaallah simkuring hoyong ngadengikeun perkawis akhlak. Ieu akhlak penting dibahas sareng mendesak naon margi sabab urang sebagai bangsa Indonesia anu ngagem agama Islam anu pamayuna katingali penjaga adalah didikan akhlak. Termasuk fenomena alam jeung bencana nu aya ieu titik indit awal satarna mah kusabab goreng patutna akhlak manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Parantos nampak jelas karungsakan di daratan jeung di lautan eta teh akibat ulah tangan manusia. Atuh paingan Kangjeng Nabi diutus ku Allah ka bumi ieu daya kajabi lintang tikeur nyampurnakeun akhlak nu mulia. Sakumaha saur mantanana innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Saestuna kaula diutus ku Allah liutammima makarimal akhlak, nyaeta pikeun nyampurnakeun akhlak nu mulia.
Apakah berhasil Kangjeng Nabi nyanak misina nyamurtakeun akhlak anu mulia? Jawabanna berhasil. Kenapa berhasil? Karena klop kumaha ieu teh? Kangjeng Nabi dipiwarang nyampurnakeun akhlak anu mulia, bari mantenanana ngagaduhan akhlak pamulia-muliana, matak berhasil. Tindakan edukatif, tindakan persuasif, lisanul hal, bukan hanya pidato, tapi Kangjeng Nabi sareng contoh. Nah, urang dakwah hese beleke hareudak bageun yang kesan parat teu hasil-hasil ku sabab teu kelop antawis cariosan jeung kenyataan kelak baheula. Miwarang natepan ka urang kali bari urang ge susah deh. Yang gerak ngaji, bapak ge pantara ngaji susah. Nyai gerak sholat, mangke acan sholat hese. Matak susah berhasil na ari Kangjeng Nabi mah berhasil. Da seorang dai mantenanana mah. Setiap dai pasti mubalik, dan tidak setiap mubalik dai. Ari dai mapan ngajak mapan dipayung, yo urang sholat, parantos nyontohan. Yo urang sedekah, geus ngabibitian. Ngajak mah nyontohan pangpayuna dai matak berhasil. Ari pribados mah can tapi kana dai kakarek mubalik. Ari mubalik mah ngan saukur ngadugikeun. Ballagha yuballighu tablighon bahwa muballighun ay mubalik teh jalmi anu ngadugikeun. Jadi jurus mubalik mah da sami sadayana oge tina kitab dihafalkeun tos apal didugikeun. Jadi min kitabin ila bimirin min bimirin ila celiin. Tina kitab kana bibir, tina bibir kana ceulik kitu mubalik mah. Lamun rek diibaratkeun mah calok di terminal mubalik mah. Terang calok. Geuningan kitu geuningannya di terminal teh. Taruh, tasik. Batur geus tepi ka galeuning ka tasik, manehna galut-galutan itu tasik. Tahajud, manehna kereng. Sedekah, batur nu mere, manehna nu narima. Paingan hese berhasil lah. Jadi Kangjeng Nabi nyanak misina nyampurnakeun akhlak anu mulia, berhasil kumargi mantenana adalah seorang anu sanes pidato hukul tapi berjeng contoh. Ieu nu hese teh nyontohan nu susah teh. Dari ukur ngadugikeun jeung ditambah bari. Tapi sok sanaos kitu punten tetap urang teh kedah ngadugikeun saur Kangjeng Nabi ballighu anni walau ayat sok tepikeun ti kaula sanajan saayat tetep kewajiban urang ngadugikeun kebenaran mah kedah. Walaupun belum bisa melaksanakannya, tapi harus berusaha untuk bisa sedikit demi sedikit memberikan contoh kepada orang lain. Berhasil dah Kangjeng Nabi mah akhlakna ge akhlak Al-Qur'an nantinya. Apan saat ibnu Hisam tumaros di narosna Siti Aisyah sausah teh ya ummul mukminin akhbirni an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam cik inu ngajamin iman kabarkeun ka abdi tentang akhlak Kangjeng Nabi. Qala Aisyah ngawala Siti Aisyah khuluquhul Qur'an akhlak Kangjeng Nabi teh Al-Qur'an. Dawaki Quran bekerja, Quran berjalan, itulah sosok Kangjeng Nabi. Jantan Kangjeng Nabi ngarupikeun personifikasi Al-Qur'an, wujud nyata tina Al-Qur'an adalah sosok Kangjeng Nabi. Baik Quran anu tersurat maupun Quran anu tersirat, baik Quran anu zahir maupun Quran anu batin. Quran anu tersurat seuneu 30 juz 114 surat 6.236 ayat 77.348 kalimat anu dilungsurkeun di dua kota Mekah sareng Madinah 18/30 di Mekah sasesana di Madinah eta teh Quran anu kakarek letterna, Quran anu kakarek zahirna, Quran anu kakarek tersuratna dan batin Quran. Lega Kangjeng Nabi teh dulu. Mana batin Quran dina surat Al-Kahfi sok karios ibu jeung bapak bakal menakan eta. Bios dia diawaskeun ayatna wios Bu. Yang nu panjang nu pondok. Terus nu panjang nu pondok. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tah itu pemilih kali maca Quran teh Allah sanes malahap.
dan dibandingkan lamun sareng di Mesir punten ibu di Mesir mah lamun aya qori maca Quran mustami ceuri. Kau mau berbicara tentang adab kubur, berbicara tentang adab neraka mah kagugu. Lamun cek ustadna teh kieu. Wa tuqu adabal harim. Eta mustami saena rep tungkul berbeuy teh sacana ngalengan kana pipina. Nah cerik sabab ngarti naon dibaca. Lompat ka rancamnya rep tungkul bobo di urang. Anu berbeuy lain tina panon dina bibir acai ngarah. Aya dina simpuri ibu-ibu lamun pamasak nyingona sok cara disireum ibu teh terang sireum semua di sisi Qul bejakeun ku anjeun Muhammad laukan al bahru lamun mah cai lautan midadan dijieun mangsi dikenuliskeun kalimat-kalimat pangeran kaula lana fidal bahru pasti beak eta cai lautan qabla antar pada kalimat rabbi sami beak kalimat-kalimat pangeran kaula walau jinna bimithlihi madada hanajan kami ngadatangkeun cai laut loba model eta punten akhlak nabi Quran adalah kalimah Allah mau ditulis ku cai lautan seet eta cai lautan sampai meset kalimah Allah sanajan didatangkeun cai laut loba model eta ieu tunduh bahwa akhlak kanjeng nabi luhur lebar luas dalam jero moal aya jelema nu sanggup pikeun dandinganana. Paingan dina kitab Badrul Khamsah Pak aya Yahudi penasaran hoyong terang kumaha hebatna akhlak nabi naroskeun ka Sidina Umar. Cek Yahudi teh cingwar bejakeun ka anak kumaha teh hebatna akhlak nabi teh mah. Ditaros itu Sidina Umar tidak mampu menjawab, beliau menangis. Saur Sidina Umar lamun anjeun hayang nyaho kumaha hebatna akhlak nabi tong nanya ka kaula tanya itu ka Bilal. Sabab Bilal mah tikawin diangkat jantan muadzin ku Kangjeng Nabi. Bilal tara pernah teu sareng Kangjeng Nabi pasti apaleun kumaha hebatna Kangjeng Nabi. Tanya kene ka Bilal kan. Eta Yahudi nepangan Bilal begitu tepang sareng Bilal cek Yahudi cikla bejakeun ka anak kumaha teh hebatna akhlak nabi teh. Ditaros kitu Bilal sami sareng Umar menangis tidak mampu menggambarkan bagaimana hebatnya akhlak nabi. Saur Bilal lamun anjeun hayang nyaho kumaha hebatna akhlak nabi tong nanya ka anak tanya we tukang Ali. Nah hanya pakai Sayyidina Ali. Sabab Sayyidina Ali mah ti alim paratos sareng sabumi sareng nabi. Pangpayuna ngagem agama Islam dari kalangan pemuda adalah Sayyidina Ali. Mangkat dewasa dinikahkeun ka putri Kangjeng Nabi Siti Fatimah. Kangjeng Nabi kantos ngadawuh, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliun babuha." Aku ini kotanya ilmu dan Ali pintunya ilmu. Jadi Nabi kotana ilmu, Ali pantona ilmu. Kusabab Sayyidina Ali parantos janten pantona ilmu, maka moal aya pertanyaan nu teu aya jawaban, silakan saja tanya sama Ali. Lumpat Yahudi nembakan Ali. Begitu tepang sareng Ali cek Yahudi cikli bedakeun ka anak kumaha teh hebatna akhlak nabi teh dasar pantona ilmu ganca kajauh ngan aya syarat. Naon syarat nabi? Syaratna kieu sameme kaula ngabejakeun kumaha indahna atau hebatna akhlak nabi, coba bejakeun heula ka kaula kumaha indahna langit bumi jeung isi-isina. Tadi mana ente mampu ngagambarkeun kumaha indahna langit bumi jeung isi-isina, kakara ke kaula ngabejakeun ka anjeun kumaha hebatna akhlak nabi. Ditaros gitu teh Yahudi ngamun iragaman Allah mamangkan teu tiasa leutik. Cik kinten-kinten ibu-ibu sareng bapak-bapak nu palinten cerdas lamun disuruh ku simkuring cik pangrangkeun indahna langit bumi jeung isina jeung sagarupana aya nu samang teh. Moal anu samangnya tapi jeung samang. Di luhur depan aya bintang, aya bulan, aya panonpoe, aya galaksi-galaksi, aya planet-planet, aya Saturnus, Uranus, Neptunus, Mars, Jupiter, jeung sajaban aya Pluto. Di handapna aya daratan, lautan, hayawan, buteuk, tomo, walang, taga, tek-tek, pengeng, teu kuhat teu terangkeun kabehanana moal anu sangu. Bojeng-bojeng langit bumi jeung isi-isina tu dina awak urang sorangan di tapal kabehanana leres bu. Ieu we antawis pangamung sareng lapoe anu nyeklok naon eta nabina eta. Pirang rek disebut solokan lehong. Atau kamari lumal apa teu pantas eta cacak-cacak payun pangamung teu apal urang komo langit bumi jeung isi-isina. Cik bade naros ibu bapak ari jelema aya buntutan daya. Aya disebutna tulang ekor. Cek urang dieu mah cungcurungan kan urang teu apal. Bojang-bojang langit bumi jeung isina dina awak urang sorangan teu apal sadayana urang teu apal Yahudi teh nyaho urang mah Yahudi lieur cek Yahudi hese atuh li. Nerangkeun kumaha indahna langit bumi jeung isi-isina mah
gancang dipotong ku Sayyidina Ali ente ditandarangkeun kumaha indah dalam bumi jeung eusina leutik teu bisa padahal Allah ngadawu di surat Al-Qur'an kul mata'ud dunya qalil keindahan dunia ini adalah kecil sementara ente minta ka kaula nerangkeun kumaha hebatna akhlak Nabi anu padahal Allah ngadawu di surat Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin 'adzim saya tos na anjeun Muhammad ngagaluhan akhlak anu kacida agungna ente ditandarangkeun kumaha indahna langit bumi jeung isina leutik teu bisa atuh kamu kaula nerangkeun kumaha indahna akhlak Nabi hebatna akhlak Nabi anu dawu Allah anu tangkeun wal bisa naon sababna Ali naon sababna Umar ditanya kalakat ceurik naon margina Bilal ditaros kalakat nangis naon sababna Ali ditanya lain ngajawab pertanyaan kalakat Malik nanya supaya nanya teu nanya deui ieu tuduh bahwa akhlak Kanjeng Nabi luhur lebar luas dalam jero moal aya jamaah nu sanggup pikeun tinggalna ya tahu iswe dina randoyan mutiara eta teh alamna kita teh nikahnya ka jalma anu nikah panti deui nya teh di Kanjeng Nabi akhlak Nabi teh nikahnya ka jalma nikah lewat salah sahiji kunci keberhasilan dakwah Nabi nikahnya jalma anu nikah lewat apaan aya teh di Madinah di juru pasar aya Yahudi lolong nyarekan dalam dasar ngalpoe eta Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang bohong, Muhammad bunuh, Muhammad kurang uyah, wah macam-macam itu. Bukan Nabi mah tadi kumaha diuapan dengan penuh kasih sayang, disuapi dengan penuh kanjana. Jelema anu lolong nyarekan wae ka Kanjeng Nabi dipikanya ku Nabi. Diuapan penuh dengan kasih sayang. Sampai wafat tuh Nabi dalam ayat jelema nyarekan wae ka urang beurang urang diuapan ka pasar we diuapan kue nya ngaran nyampe sampai wafat Nabi dan dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar mungkin nih cara menyuai Abu Bakar biasa-biasa saja sehingga terasa oleh Yahudi ini yang mengawakan murid itu kamari lain ayo kamari saha Muhammad nu ayeuna Abu Bakar ieu Muhammad nu mana teh Muhammad nu aku anjeun sok dicarekan teh begitu dibedakeun kitu teh menganggap nu bener ya teh bener ayeuna mana maot wafat Allah wafat nu bener wafat nya wafat nah gebeg eta Yahudi ibu ceurik lolong sehat kamu sagede gunung geuning anu sok dicarekan ku aing lak dasar unggal wae teh jelema anu mikanya aing kumaha tungtungna menyatakan masuk agama Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat padahal Nabi tos wafat tapi konsekuensi dari perbuatan beliau itu terbukti masuknya agama Islam seorang Yahudi anu sok nyarekan wae aya apa natah tinakannya teh geuningan sampai aya dalam aya jelema ngagoreng ka urang seumpingan urang kekasihan ampun 500.000 mah bakal cager ku ngagorengna moh cager nya ngan ngaplopanan apa hese ayo guru makan dikirim sarung dikirim beas aku guru mah tongkrongin gitu bangsa bapak sepuh mah kasihan ku bangsa pare urip kukulingan wae teu balik teu balik ka sare di dinya digeuingkeun teh beli oge pare sok cokot cenah sa perluna sa cukupna duikeun ka dikirim ku dipasihan duikeun ka asup torekat talgit dikiru bukannya eta hese nuturkeun tuh kitu tah Allahu akbar akhlak Nabi mantap luhur lebar luas dalam jero hese rek nurutanana tapi secara itu tetap kurang berusaha berupaya untuk mengikuti akhlak-akhlak beliau ini. Nah, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Aisyah Abdullah ibnu Umar teh, ya Aisyah, saya dari zaman kenalan Nabi kukuran melegah teuing lah. Iya we akhlak Nabi anu paling berkesan numekeun saliran naon? Ditaros kitu teh Siti Aisyah pingsan di bawah. Aya ibu-ibu nu ditaros akhlak salogeno teh pingsan eta ya. Pakai jeung pingsan Ustaz. Nya mun da urang mah tidak berkesan ku akhlak salogeno urang, mantap teu pingsan. Lamun teh mah aya nu pingsan bakal tingkukeun salakina galak. Ceu ari eueuh buka salakit kumaha teh kelakuanna teh
kalau pakai kapaehan sih. Nah kunaon inget soak bener nyiksa orang penting. Tah mah pingsan sama soak teh. Siti Aisyah mah pingsan kumargi ku terkesan ku akhlak Kanjeng Nabi sampai pingsan. Luar biasa. Ya kisah teh aya dina tafsir Ibnu Katsir dan nalika nafsiran surat Ali Imran ayat 180 sampai 181 bakal menakan kisah dunia. Tilu kali pingsan awake, tilu kali musabrarah itu maredah di manggamna saur Siti Aisyah abdi kula sareng Kanjeng Nabi awak abdi rapat kana salila anjeunna. Luar biasa kula Kanjeng Nabi sareng Siti Aisyah ibu mesra. Urang sok mesra nya sakapeung sok miminang nama jikuan kasalatikan itu kadeda dan itu bokel we. Mesra Kanjeng Nabi sareng Siti Aisyah bahagia di rumah tanggana. Dan memang kunci kebahagiaan di rumah tangga punten adalah kemesraan. Ada mesra, ada bahagia. Tidak ada mesra, tidak ada bahagia. Sadanya di mana gedong sigrong mobil kada ngomong tapi teu mesra. Ieu urang patorong-torong penting kata ngomong. Tapi sabalikna sanajan beliau eueuh ragam tayang heurepakeun mungsan bahan dari isuk teh sore di mana bitina bilik sisi kawin beli jeung rayon rek runtuh tetapi suami istri mesra dina rumah tanggana unggal penting ciciri hilang isuk teh adian deui. Mesra itu bahagia. Ayeuna Kanjeng Nabi di mana lempat ka bumi sok nyebatkeun baiti jannati rumahku adalah surgaku. Padahal punten rumah Kanjeng Nabi sanes gedung tinggi bertingkat sanes tanggung sepanjang Eropa sangat sederhana. Tapi kenapa beliau ketika masuk ke dalam rumah menyatakan rumahnya sebagai surganya? Kumargi di lembut bumi ada seorang bidadari istri beliau sengit gelis dangdas. Beda jeung salaki urang mereka suka imah lain baik di jannati tapi maca ayat kursi. Nah, mereka suka imah. Geueuan mereka suka imah. Biasa mun di pulung-pulungna cenah teh Allahu la ilaha naon tah aya juri. Coba jarekan wae urang apa penting awe kegiatan coba cara dangdang nih. Nu mawi punten ibu di bumi teh dandos ulah saukur ka pangaosan hungkul ka konangan hungkul ka pasar hungkul tapi setiap hari kita dandan untuk siapa? Suami. Untuk suami ibadah apa? Ayo urang lain, ayo kaluar siga ratu, nah ayo ka di siga ratu. Kudu nama siga ratu panggung cara teh Bu. So gaduh naon alat-alat kecantikan anu ka usaha cara ya krim malam, krim siang, skincare, pulpan nanti badai, loon pakai blush on betul on kapan hayang nulan nyontok istri-istri Kanjeng Nabi urang pan hayang natapi di sawarga sareng istri Kanjeng Nabi tah eta payun cara teh dangdos nah ini ngasup ke kamar ke utara soal ke kamar tahu seorang terakhir kisah dobil Bintang-bintang kamu 12 langkung Kanjeng Nabi mulai sibukah pada tahajud nyuhun ke izin heula ka istrina Kanjeng Nabi pada tahajud nyuhun ke izin ka istrina pada tahajud nyuhun ke izin ka istrina. Ini merupakan penghargaan, penghormatan dari suami ke istri pada tahajud nyuhun ke izin. Ari cara ke ibu asal minta izin ke ibu. Tara pan tahajud ge henteu. Minta izin kumaha tahajud ge. Upami cek bahasa urang dia membereun kirang langkung ngawidian pami akang tahajud wengi. Masya Allah eta bahasa genah merenah tu Madinahnya. Ngawidian pami akang tahajud wengi kumaha walangan Siti Aisyah ya Rasulullah abdi teh betah upami pacakeun sareng salira tapi abdi langkung betah upami salira pacakeun sareng Allah. Di satu sisi menyatakan kasih sayang istri ka suami abdi betah upami pacakeun sareng salira di sisi lain mawidian kana kawin carawe tapi abdi langkung betah upami salira pacakeun sareng Allah. Hebatnya bener eta rumah tangganya. Aya norek kaitan nurutan aya teh bapak-bapak berbak praktekkeun dakwah. Dipraktekkeun pentingna teh minta izin ke pamajikanna. Nah, bapak tahajudnya kumaha cukup wajib tahajud ya ulah mah ka ditu. Kintan-kintan nu biasa kitanya tos dipaparin widi kudu janten istrina ieu Kanjeng Nabi nya nang kalobah.
Ari korobak teh wadah cari didamel dina kulit terus Kangjeng Nabi abdas apik pisan rek abdas manten labat ka pangkeng mayun ka kiblat ka Ka'bah tahajud Kangjeng Nabi takbiratul ihram Allahu akbar beres takbir berbei cai soncak Kangjeng Nabi ngalember kana pimpinan muncrak masjidan kana jamatna. Kangjeng Nabi setiap malam bangun, setiap bangun tahajud, setiap tahajud mencucurkan air mata. Dileret ku juru soca Siti Aisyah, Kangjeng Nabi ngadak lu kene lami pisan dina salatna sapali kaol dugikeun ka barareu sampean. Kira-kira di urang aya nu baru sampean bala salat? Teu aya, paling oge asam urat. Hese Nabi baru sampean bala salat, urang baru suku bala asam urat. Beda. Cek nu nanya ka si Puri Ustaz salat modelna naon teu ka barareu kitu. Abdi ge salat tarawih unggal peuting bulan Ramadan teu bareng ieu. Cek abdi moal baru akang mah da salatna gancang. Di urang nu tarawehan geus gancang. Nya anu lewet lemot nu telat urang peserta. Kunaon kang tarang berjamaah tarawih di Masjid Al-Ikhlas? Naon imam lagi bayawa. Bayawa kumaha? Bismillah lagi aya setengah menit Bismillahirrahmanirrahim. Saya tenang tuh tinggian darah tinggi. Mending di Masjid At-Taqwa gitu. Sampai itu mah eta imam 2 jam dari bismillah sampai waladhalin sana pasti wasal kabeh. Rasa saya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wah, insyaallah gancang kita salat tete-tete. Wis deh. Allahu akbar. Sallallahu Allahu akbar. Sallallahu alaihi tarik be. Masyaallah. Nyari pamuda mah budak orang maresep diajak gancang teh. Ngan ari ini mah ribu. Beres tarawih kami tinggal di tukang gempar kahanan ayo nang karep pengkam bulan mah kunaon ari mah budak-budak imam gelo kira-kira salat model kitu bageus mah amal ada salat kitu. Kangjeng Nabi mah pangna bareng sampean malah salat teh nah tepan momina Kangjeng Nabi ba'da Fatihah dina salawatna Al-Baqarah tamat, Ali Imran tamat, An-Nisa tamat, Kangjeng Nabi baru ruku. Dilusuran ke para rancang Nabi. Ruku Nabi lami 50 ayat dan perbandingan lamina, sujud Nabi 50 ayat dan perbandingan lamina, eta kakek salawat acan makan tusanisna ditungtungan ku witin dina witin gawe bakakan pada Fatihah Kangjeng Nabi mah 200 ayat teh kiranya. Mantap luar biasanya akhlak Kangjeng Nabi luhur lebar luas dalam jelek moal aya jelek anu sanggup pikeun dinganna. Nu mawi ditaros ku sinjai saya Rasulullah pintu surga teh tos dibuka lebar-lebar ka masalira pintu neraka ditutup rapat-rapat ka masalira dosa dimasuk ku Allah tapi nahan ibadah dugikeun ka sasepan model kitu. Kumaha walaran Kangjeng Nabi apala aku nu abdan syakura nah teu meunang kaula jadi hamba Allah anu ahli syukur. Janten Kangjeng Nabi nah tepan momi dugikeun ka barareu eta teh syukuran ka Gusti. Eta simbol kakak nyaritakeun kumaha tepan wina Kangjeng Nabi saur Siti Aisyah dacan nyaritakeun kumaha Kangjeng Nabi bergaul sareng keluargana, kumaha Kangjeng Nabi bergaul sareng tatangga-tatanggana, antar kafilah mun baheula, antar RT, antar RW mun ayeuna, kumaha Kangjeng Nabi bergaul sareng non-muslim sekalipun, bagaimana Kangjeng Nabi mengadakan negosiasi dan lobby sehingga muncul deklarasi Madinah, sehingga muncul Islam pakai suara tapi keun ka rancana ya wah moal anggeus ngadugikeunana kanceun panginten timbul pertama santai. Naon pertama sanana mung dua nu kahiji naon anu disebut akhlak nu kadua kumaha cara sang kadurang ngagaduhan akhlak nu sae. Nu kahiji naon anu disebut naon dari akhlak teh tutulkeun ulama. Palebah dieu urang ulah ngadamel definisinya dina ada urang teh ilmu teh timu bang bisa daya pangarti nepi teh ulah geus definisinya dina urang tuturkeun we ulama. Mata prinsipna ulama anu mawa urang anu milu, urang anu milu ulama anu mawa gitu cik badan aros raos kene ngiring raos kene nyana ngiringnya genah kene daripada mawa. Contoh ayeuna Pak Haji mawa mobil abdi milu Pak Haji nyupir abdi kulem raos saw anu nyana mobil mah abdi umi di Purwakarta bawa sorangan jadi bolak-balik jam 2 ka Bandung karasa ribu eta teh leuweun main suku main panu dipelontot-pelontot perasaan di pasar malah ieu di kecelakaan lu bawa panumpang anu milu sekitu genah geuleung maju banyak kempes di jalan sanu menerupan serang supir turun tah dibawa kumaha nu milu koki tarik we koki tarik kerek-kerek teh da asa diancul-ancul make doprak
beres bener ke kuban serep terus maju dari bensin reaksi ke pom bensin sama bensin supir turun ke mana sare geus bentak ya tapi bener udah jadi tadi beres bensin ayo maju dari bener lambar sok ke restoran pira poe nu belum tadi buka kena bumi lu mah bener sama duit bener kan tujuan tapi sare tibra ngan pala wanu bawa well Gusti Tesawios nu penting sama-sama sampai tujuan ulama anu mawa urang anu milu termasuk definisi akhlaknya urang nuturkeun ulama di antawisna Syekh Ibnu Maskawi ngingatkeun anu disebut akhlak teh halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha bi ghairi fikri wal yakin. Akhlak itu adalah tingkah jiwa nu ngadorong kana lainna perbuatan anu di mana ada perbuatan digawe teu kudu make pikiran panjang deui kitu akhlak anu tah ulama dibagi dua akhlak teh akhlak nu sae mahmudah akhlak mawad mazmumah dina objekna dibagi dua deui akhlak ka khaliq akhlak ka makhluk akhlak ka pencipta akhlak ka anu diciptakeun akhlak ka khaliq akhlak urang ka Gusti Allah syahadah salat zakat puasa haji wiridan maca Quran jeung sajabana eta adalah akhlak urang ka khaliq nu kadua akhlak urang ka makhluk nyaeta akhlak urang ka bapada ciptana Allah. Islam mengharapkan keseimbangan, balance, tawazun, baik akhlak kepada khaliq maupun akhlak kepada makhluk. Teu kasebut jelema boga akhlak anu mulia anu sae ngan sakur sabelah unggul. Contoh lamun aya jelema anu bakal hebat, ka Gusti Allah teh hablum minallah teh tahajud dengan penting tapi kamu cerahkeun cai soca khususna tahajud tapi punten tetangga kalaparan diantar. Anak yatim piatu dibiarkan saja, panti jompo dibiarkan saja. Itu belum bagus belum sae. Atau sabalikna aya jomblo teh bagol biar dikarepkan sasama manusia tukang tulung kanu butuh nalang kanu susah ngahudangkeun kanu laku jangan kanu poekeun ngajaikeun ti teuleung mere kanu daek ka saluhureun tara nandung ka sasama tara pasea ka sana tara nyeundeul ka jeung culikan tapi salat tara zakat lebar puasa abi boga emah cenah ibadah haji lain teu boga duit pukul cilan boga tilu cilaka eta can sae dan nu sae mah saimbang hablum minallah hablum akhlak khaliq tingkah makhluk. Tawas lupeun dari kadinya disebut akhlak teh tingkah jiwa nu ngadorong kana lageuna perbuatan anu di mana eta perbuatan dipidamel teu kedah nganggo emutan panjang deui. Pertarosan anu kadua kumaha carana supaya surang ngagaduhan akhlak nu sae. Tah ieu parantos deui kana sasaran ieu. Kumaha carana supaya surang ngagaduhan akhlak nu sae? Kembalikan saja kepada definisi. Tadi definisi mengatakan akhlak itu adalah tingkah jiwa nu ngadorong kana lain perbuatan. Jadi perbuatan terlahir kusabab ada dorongan jiwa. Lamun kana jiwanya bersih pasti ngadorong perbuatan anu sae. Tapi lamun jiwana kotor pasti ngadorong perbuatan anu teu sae. Lamun urang hoyong ngadu perbuatan anu sae, akhlakul karimah nu pangpoina kedah dibangun adalah jiwana heula. Sesuai dengan lagu kebangsaan kita bangsa Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah. Tuh, tidak ada lagu numpang bangun dibangun naon? Jiwa apa badan? Jiwa hari orang di kenyataan kehidupan badan apa jiwa? Badan orang kadang-kadangnya. Badan kering buru-buru diubar, badan lapar buru-buru dahar. Tapi lamun jiwa lapar diantep. Lamun jiwa kering diantep. Ari kana senam pagi mah poe minggu tah ayeuna ibu di ditu mah masyaallah ka karatusan eta halal di paling mall teh. Da diumumkeun pan kamarina teh, "Ibu-ibu jangan lupa ya besok jadwal senam pagi bersama ibu Kabri di Loto Silama tah hareupeun mall teh." Nah, ari kana pangaosan Gusti, ibu-ibu alhamdulillah parantos dugi karena jadwal minggunan Pak Ustaz parantos ngatosan kira-kira sajam satengah bring duaan eta teh. Yang ngabangun jiwa. Nah, ngebangun badan sanes awon ngan numpang poe tadi dibangun adalah jiwa heula. Sabab anu matak bernilai sareng berharga urang teh kusabab adana jiwa, betul kan? Kusabab ayeuna nyawa, eueuh jiwa eueuh nyawa eueuh hargaan urang teh. Rek artis, selebritis, pengusaha, penguasa eueuh nyawaan mah bangke dikubur we. Ayeuna ibu di bumi gaduh caroge, wah pokona mah kaset ngalemparin koreng dedeg sampai lupa HD, BPKB pokona mah bager pintar kaset beunghar, tapi eueuh nyawaan kersa. Alimnya bener. Dikubur we daya nyawaan mah. Sugan aya jalan cameo, wah pokona masalah ki saya mah pangkaset na sabanu, lamun maot moal dikubur lebar, pokona di air keras dipajang ke jero lombok. Teu kitu daya. Teu aya dikubur we. Walaupun komitmen dulu ketika sebelum nikah sehidup semati, eta mah bahasaan hungkul. Tempo salakina naon mah kawin bae. Hari prosesi ke penguburan mah kegerokan bapak
terojo teh tatangga gandeng gitu udah keren. Mana? Dia bapak-bapak di mana? Benci bapak ge sami deui kanu istri di bumina wah pokona mah lamun digambarkeun urang Sunda geulisna awewe beak dikarpet. Geulis kawanti-wanti endah kabina-bina mun ditilik tinggi leungit diteteuk dihareup sieup disawak di tukang renjang beungeut ngadaun seueur taatna teh jaman terangan halis ngaceder pae dirungkung-rungkungan gandong deuk sapotna tunjuk lempok bela cakri bapanting suku ngadaun. Ancan teu jauh jadinya ieu ramu ngadaun eueuh pokona mah geulis. Tapi Pak eueuh nyawaan bapak daek sare-sare sakitu ditataan panjang lebar tak geulisna pamajikan eueuh nyawaan mah. Sare bareng dikubur we ka ditu. Aya salaki eta mah ibu punten nya. Pamajikanna maot di kipasan we kuburan teugal poe. Tarojo teh tatangga hebat akadnya ka pamajikan tapi ka di kipasan kuburan teugal poe. Di lima akang mengalaksanakeun amanat pun dojo sarupun bojo lamun mantenan aneh-anana maot panggeulana akang teh ulah waka kawin deui satungtung kuburanna can gari. Itu ngaran teh kawin punten daya nyawaan daya luhan bangki ngaranna dikubur. Lamun aya artis Jamal Mirdad ka dia bade selfie ibu. Bade benerannya lamun aya nyawaan tapi lamun aya nyawaan mah kalau jauh teh Jamal Mirdad eueuh nyawaan di gigireuna aya Jamal Roti mana nu jadi rontok. Tuh foto ke Jamal Roti sampai Jamal Mirdad ieu teh bangke teh bangke lauk bangke asin. Oh harga kan urang mah eueuh nyawaan. Tapi eta nu jadi berharga bernilai urang diatep tadi urus eta jiwa masyaallah. Wa nafsi wa ma sawaha falaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaan jiwa Allah mengilhamkeun kana jiwa manusia dua potensi. Fujuraha wa taqwaha, potensi anu awan sareng potensi nu sae aya di setiap jiwa manusia. Tergantung urang mamupungna eta mah. Lamun diurus kurang jiwa urang teh sehingga potensi saena tumbuh subur dalam jiwa puntennya urang teh bakal naik derek ka makomna leuwih mulia daripada malaikat. Tapi lamun urang mantep jiwa teh diurus punten bakal ngajeret martabat leuwih hina daripada sahabat. Jadi dia pentingna urang urus jiwa teh. Lamun diurus naik derajatna leuwih mulia daripada malaikat. Lamun teu diurus bakal ngajeret leuwih hina daripada sahabat. Bahkan ke bakal jadi penghuni neraka jahanam naudzubillahi min. Walaqad tarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia yang mereka punya hati pura-pura tidak mengerti, punya mata pura-pura tidak melihat, punya telinga pura-pura tidak mendengar. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Contoh ayeuna domba, ari domba gaduh soca tiasa ningali, tiasa kan teu bisa ngabedakeun mana jukut halal mana jukut haram. Da domba, wios da domba, cing aya jelema nu beda domba. Aya jelema nu beda domba, aya. Boga panon boga, nempok ya nempok, ngan teu bisa ngabedakeun mana duit urang mana duit. Mana pamajikan urang mana pamajikan, mana anu halal mana anu batal mana nu hak, mana dodol depok mana tai kotok dua dicampur. Nya berarti siga domba. Domba buka joli boga, cek bukan nanti domba, saya tuh lantarannya kebun sampo Pak RT ngamak ke saya, ih ngaranya we domba, buka joli oke. Ayah jelema anu model domba, gaduh cepil, ngadangu, ngan pura-pura teh ngadangu, padahal dikirim masjid, nu ada teh gogorogan, pakai speaker, tapi teu ngalekah-lekah ka masjid teh. Berarti pura-pura tidak mendengar. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Domba ngaranya kebun samba, kali kami daun boleh buka hontal domba mah itu. Tapi jelema ngaranya kebun samba nah daun pun. Jauh sampona, tajam tanggal, jam pagarna dicokot. Leuwih garung salam jeung kumaha.
Kucing mau paling oke hiji uluna unggul bari jeung udah setengah paeh pan urang ka ucing nya can pernah kami jaga aya ucing mau keresek cek kemana cek mau lauk bener mau keresek rek nyetok tah tapi jelema jeung balongan dibedahkeun jeung lautna dirungsak leuwih sasar jeung leuwih jahat jelema nya disuruh jaga laut rame-rame jadi bajak laut, disuruh jaga hutan rame-rame babat hutan, disuruh jaga sembako rame-rame nyebut sembako, disuruh jaga uang rame-rame jadi lampok uang. Abdi teh mungkin tidak berita anu dapat dipercayakan kita kehilangan uang 349 triliun dari pihak cukai dan perpajakan. Ari pajak berarti di rumah pajak bayar pajak beres deh. Iya, motor, mobil, perusahaan dipajakan, dikumpulkan di negara, geus kumpul teh pan teh dibalikeun deui ka handap ka urang ka rakyat untuk memenuhi kebutuhan urang. Teh urang butuh nu dibutuhkeun eta duit teh aya. Sedangkan sanes angtosakan di 348 triliun, 1 triliun bagi urang kita apal. Ari 1 triliun teh atau 100.000 eta bensin lampi bapak sekedar 2 triliun tahu 100 ribuan 1 triliun eta teh. Lamun 348 triliun ya kurang lebih jumlah jumlah kasar mah 700 triliun 100 ribuan. Lamun eta duit 700 triliun 100 ribuan dibelikeun bajigur kumaha kira-kira kami omong. Atau sarisakeun kahoyong dan subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, subsidi sembako, subsidi BBM dan seterusnya. Aya tos kumpul mah, aya mah jadi paling eueuh dicopot. Bangsat. Kusahanya tanus, ku jelema anu singkat sato teh. Kunaon make kitu eta jelema teh? Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai, yang lupa, nu poho hatena ka Allah eta bibitueuna mah. Nu teu eling. Karena sebenarnya teu eling. Nu poho dari pohon teh dengan bahaya boro-boro hati poho ka Allah atuh salaki poho ka pamajikan kan bahaya. Pamajikan poho ka salaki bahaya, anak poho ka itu bapak bahaya, itu bapak poho ka anak bahaya. Komo lamun hati poho ka Gusti, tapi aya tuh pohon bermanfaat. Contoh bulan Ramadan, burang-burang, jam 12 burang yang celapok ibu bendahar, biak tuapin tapi poho. Batal teu? Malah majak-jak waktu itu. Bios tak mau kan di mana juga direngo ulah kampung sawang teh jadi batal. Suami istri kurang-kurang di bulan Ramadan bersetubuh tapi pohonnya pohon warnana itu. Ya malangga barang-barang Ustaz pohon pada kada pohon mah kan bae kan di mana inget eureun. Ulah kampung. Iya. Tuh, ibu melahirkan nyeri teu. Nyeri Ustaz tapi nah atuh ngalahirkeun deui diberi poho ku Gusti. Coba lamun diberi poho urang teh bener inget kana ka jadi teu ate moom ge ka salah kitu. Tadi inget kana ka jadi tapi da diberi poho. Tah salian poho teh eta bahaya. Kamu lamun hate poho ka Gusti, tong boroni hate poho ka Allah ya. Bapak-bapak ka tempat Jumatan musim hujan, poho tadi kolong, aduh eta teh bermasalah. Ih nya bere Jumatan dia. Hujan dari rinci. Hari bener kan lapar, pagolan jalan anak elek kan kopea, hari silakan kahujanan, terkapak sampai salut teh harulung teh. Ngan poho. Hari bahaya mantangan di sini ya. Dia talagang tina poho, kamu lamun hate poho ka Allah. Anu sangat-sangat berbahaya. Umawi, alhamdulillah urang diajar dikit teh supados hati terjaga selalu merasakan hadirna Allah dina kehidupan sadidinten. Sehingga orang teh boga rasa ditinggal, gaduh raos didangu, gaduh raos disaksi ku Allah, sehingga orang teh joro-joro disieun-sieun teh ku Allah. Dan di mana para disieun ku Allah mah teh kudu di ku batur, orang teh sadar sendiri atuh dah. Contoh ya nya tadi kasus terakhir ya. Jami anu eling ka Allah, jami sieun ka Allah. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah baheula aya presiden. Ya Khalifah Umar bin Khattab turun ke bawah, sidak mengadakan inspeksi mendadak, turun kalau umur mulai belusukan. Tapi bukan pencitraan, asli belusukan, ingin tahu bagaimana keadaan rakyat dengan mata kepala sendiri. Ketika Khalifah Umar lewat di Tegalan Jukut, ya Khalifah Umar tinggal tukang ngamon domba. Ditaras Khalifah Umar, kernaon jang, beju ngamon mang.
naon-naon ketepona jeung gitu orang domang mang domang dosa anu dudungan digaji tukang tenang we gede jang gajina aduh mampir anu tukang domang leutik gajina teh ujang hayang boga duit tuh gede mang abi teh geus dirang hayang boga duit nu nol pas sasadak lang lamun ujang hayang boga duit tuh gede atuh jual ka mang domang 2 ekor we mah kontan ujang bakal boga duit tuh gede moal mah bisi we sieun kudungan jang teu abi mah teh sieun kudungan sugan saeutik geus sakaprul we sieun kudungan henteu da ngajual 2 siki mah moal kapang kudungan da domang teh ngajual domang poe teh mah nya domana seueur ibu punya domang hiji ngajual domang poe ratusan domana poe ieu poe isuk itu seueur domana lamun ngajual ekor moal kapang ieu kudungan atuh sok ngajual ka mah moal mang sieun kusaha jang jauh ka itu kadi sieun ku Allah mah sieun ku Gusti eta tukang ngangon domba bukan kopi telek lah tetapi eta tukang domba teh hayang duit anu loba di baheula kali-kali aya nawaran bari jeung di tempat anu harahan jauh ka itu kan ditolak mentah-mentah kenapa karena takut kepada Allah sieun ku Gusti Allah ta eta sing ngabuahkeun rasa sieun nya beuneu geuning tuan Syekh Abdul Qadir dina manqobah nu tadi geuningannya banget sieun ku Gusti Allah sehingga gambil pisan keluar jisutana diijabah doa. Mudah-mudahan ya urang magenya eta zikir teh sing aya tapakna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dia teu neuleupeutkeun sebenarnya leuleupetan leuleubeungan di arah kejo poena dedeuketan leuleubeungan di Allah saka poena. Jawadah harap-harap diparak ninggalkeun pilih ibadah nu teu katarap jeung Allah teu naik sadok lebih panjang kunana abul-abulkan pidato tegak panjang-panjang patuangan kabujung ukur-ukuran sedinten bahasa dinten dicari perapatan hapunten nabi hapunten tina samudaya kalepatan burung irian burung terawasi sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.